Jual, jual, Main bang? jual, ayam ngopi jual, ayo. Mana duitnya? Buat cemawar duit mah nanya gula. Ah, muak tuh nganu. Atuh sekali duit baju. Muak. Utang-utang seberapa kai? Baraha 100 lebih bang. Atuh sekali duit ayo ngopi sekali duit sahiji duit. Muak. Aku mah geus lila utangna. Di rumah mana ini teh? Muak. Ini menyedihkan kieu. Ayo, nganu sok utang segede oge. Soal itu ayo kopi oge. Itu diberean. Pakai buku aing dibayar atau pada mah semoga duit sih. Padahal can buka duit nih can dibayar teh. Pada mah cek urang mah rewe atuh segelas deui mah. Mapira sama 30.000 deui meureunnya. Aing kote-kote dibere. Awas ya siap saja. Aing mah dibelian mun aing sebenghar ke warungna. Palingan cokolot duit teh cocokanan setan, cocokan juri. Erek tadi isuk menang duit teh. Lainnya sepiak deui. Pakai bayar kontrakan. Bayar budak sekolah. Duit teh ku tibang ngaduan nyimpang hungkul. Coba lah mun teu ngontrak meureunang gede duit teh. Tapi gen padag nama pakai bayar kontrakan duit teh. Ting kumaha carana nya yang boga imah sorangan ieu teh. Aing asa kolok duit dengan hantem merang kontrakan. Nempo batur masalah renang hirupna teh baroga imah. Iraha coba batur kos urang-urang kos batur. Net kenal maneh? Tengah daun mulai minta aing. Apanya teh liar maneh teh? Liar ke mana tidak? Tunggu ke mana eta ieu? Aing nganyu kopi kasih hijau teh diberean goblok. Coba cenah utang. Lancar teh sakali deui atuh. Udah meureunang salah maneh can mayar wae hutang. Pancan boga duitna geus geus boga mah dibayar atuh. Pirangan kopi sagelas aing ketika teu diberean. Mana pirang-pirang geuning bisa jajan tas gajian tas ban. Gajian urang mah kabagian bastus 2. Kebagian bastus juga. Heeh, beak we. Biar pakai naon gajian gede mah. Ari maneh mayar kontrakan urang 12 juta. Terus biaya itu ieu urang beak 10 juta geus 22 juta. Aku tibang meuli nu kieu we kabagianna teh. Hayang atuh bastusna saan saeutik mah. Atuh da maneh-maneh tita tadi ari geus beak menta, coba tinggal caina. Atuh lain tita tadi. Dasar keur ieu meureun keur semesta tidak berpihak ka urang. Nganyu kopi teu dibere eta bastus ka maneh beak caina. Semesta teh naon? Semesta. Semesta kue semesta mah nya. Oh, huan garing. Kue semesta kan. Heuh nya teh ting kumaha. Bagong kemana ulah ngawangkong masa ulah hujan pusing aing. Heuh nya teh ting kudu ka mana atuh urang teh net urang di biting ngalamunan urang gaji 35 juta kur tibang kabeli bastus. Nya da ngaranna oge duit pan ceuk kolot teh mah geuning ari duit mah cocokan jurig cenah teh. Udah lamun teu mayar kontrakan mah urang teh lamun teu ngontrak mah kudu geus beunghar atuh net. Oh nya atuh udah sama. Mani kemajuan hirup dengan kontrak we dibatur. Lain eueuh kemajuan da nya pantes we teu maju ge pan teu make kikiping semua. Kikiping. Atuh bawa perubahan Apa itu gitu. kikiping eueuh perubahan. Udah urang teh lain teu hayang atuh net kos batur. Lain nu batur pan nya gelarna. Imah gararedong. Heeh. Padahal sebenarnya mah lain maneh hungkul nu
Da urang oge ayeuna memang urang teu mayar kontrakan tapi da urang teh pan can boga imah sorangan urang oge. Da cicing di imah kolot keneh urang oge. Sebenarnya mah heueuh da hati kecil berkata hayang cara batur urang teh boga imah sorangan, boga kendaraan gitu. Kamu Mang Jumron nya. Apalah daya. Mang Jumron gimana ketika gedongnya? Teh di mana Oh, nah eta Mang Jumron nu dihareup. oh anu di mana gedongnya? Maneh hayang apal eta ti mana nya di imahna manehna boga urang. Kumaha? Eta mah urang boga kartuna geus apal kartuna urang mah naon teh rahasia manehanana supaya bisa kajian imah gedong kitu urang geus apa rahasiana. Nah eta rahasiana? Rahasiana mah hayang nyaho. Heeh. Udah tidak semudah itu atuh da. Urang percuma ngawangkong menjelaskeun ka maneh oge soalna ieu mah pan ilmu ieu mah. Ilmu naon aya kitu disebutna teh ilmu kaduniaan. Jadi minimal itu kok urang atuh bere nyaho urang. kurang dibere nyaho ngan minimalnya atuh bari ngopi bari udud da atuh karari mah raseum bangus kebau-bau sungut urang ngawangkong meureun ka itu ka Ih dieu. pancek dia ge kerek ngomong urang teh gajihan ge teh kebagian duit. Tapi pan mah kasih ijo mah teu boga hutang meureunna. Tapi bener tuh urang nek di bejaan. Lamun bener urang nek nganyung. Heeh, di bejaan kurang sok ti mulai ti nol kurang di bejaan ti kemahana ka bangun imah gedong ayeuna kurang rek di bejaan. Orang kita mah urang nek nganyung ka Nya tuh. teh wayahna kudu bari ngopi jeung bari wudu da atuh ka bau-bau sungut aing ngawangkong oge teu bari ngopi teh. Tapi kade aing ke geus nganyung teu mere nyaho. Bo moal sok buru kurang dicaritakeun ti noang ke kumaneh turutan insyaallah bakal berhasil ieu mah. Oh doakeun urang ku si Ijo sing dibere nganyukna. Sok kurang dibejakeun dietakeun ka si Ijo. Kopi naon ka? Doakeun ka si Ijo. Ya seperti biasa atuh kesukaan urang naon kopi. Kopi naon? Oh naon we rek Indo Cafe rek Gudai rek naon we. Kira urang nganyuk heula. Sekalian jeung ududna da. Teu udud mah teu pararuguh ngopi ge. Oh, udud naon karah? Samsu ieu nih Samsu nu aya bungkusan ngan jerona teh nu dibungkus ku emas Samsu Repia naon teh nu kitu. Wah, gitar udud nu kitu. Wah, sudah kudu perjuangan sok aneh da ieu mah pan meureunan ilmu kaduniaan ilmu mahal. Saya teh mau rugi ngaluarkeun modal sakitu ge. Ieu mah maneh aya yang sukses we. Nurutan batur. Oh, oke daguan. Burkeun. Jo. Panggilkeun kopi lah hiji Jo. Jeung rokok we sabungkus Samsu. Oh, Samsu mah ieu teh bol. Oh. Lo kajeun lah dabol we. Teh nganyuk teh meuli. Atuh nya meuli sus kaya aneh. Mang ieu kopi teh. Heeh. Bayar heula tuh mah. Engke atuh jual da ngopi nage di dinya, deukeut ieu ke geus beak kopi dibayar. Oh, tuh kayak gitu mah. Yo. Udud kopi teh geus aya. Sok buru bere nyaho. Naon ieu kudu nage aing kudu kieu ya. Di si Ijul nangke Samsu mah aya ge nu kitu biasa. Aing teu barareuki atuh kok. Biasa nangke naon wae atuh. Sok ieu sok atuh ati koro aing kudu kieu. Oh da eueuh kumaha deui. Sok buru bere nyaho urang eta elmuna kumaha. Oke ulah tuh kalem sok burung busuk. Kayak orang asal heula tuh kopina. Oh, sok. Tah, maneh hayang apa? Batur kunaon mang naon teh teh? Urang Mang Jumron anu imahna gedong. Heeh. Eta sebenarnya mah usahana mah naon atuh maneh nya. Oh, urang udah bingung teh. Usaha. Ngan mah mah boga trikna kieu nu ya kurang dibegan ieu pentingna maneh ilmu mahana ya kurang terapkeun ka maneh. Heeh. Jadi mahana mah kieu ketika mahana boga duit saeutik mahana mah nyicil. Pertama meuli batako heula. Boga duit deui ieu saeutik, meuli semen, meuli keusik. Kitu jadi nuntut. Oh, kitunya elmuna eta teh. Nya heueuh atuh da mahana oge eungapeun lamun sakaliguskeun mah ka urang ngobrolkeun mahana mah nyata kitu. Boga duit saeutik, meuli keusik heula, meuli batah heula, kitu nuntut. Taktika geuningan alhamdulillah ari rek mamahana bogaeun. Oh nya. Imah gedong. Tah maneh oge lamun are kan kitu turutan boga duit saeutik, bolikeun heula kana batako, kana semen naon ka itu. Tapi kopinya nya heueuh disangkaan batropan mang eta teh boga warisan atau naon loba duit mah. Padahal mah maneh teh nyicil bari kurikri gitu. oh, kurang turutan ah. Ya heueuh tuh turutan ari hayang mah.
Ari mana atuh boga ilmu kitu, tapi manehna can boga imah kene atuh. Pan urang can dipraktekeun ke urang mah, da urang ge arek ke dipraktekeun ke urang. Sok bisi maneh yang buru-buru boga imah mah. Maneh heula praktekeun ku maneh. Urang turutan aku urang ah. Oh, atuh turutan sok. Oh, geus satu rek kitu mah urang nek balik heula, nek badami heula jeung pamajikan. Sok badami teh jeung pamajikan tah. Oh, trik supaya tereh maneh menang boga imah sorangan, da ngontrak wae mah tuluy pu maneh teh. Beak wae gaji. Oke, urang turutan kurang ngobrol aja jeung pamajikan. Oh, sok. Wah, dan si sarung mah aing mau pikir sergot geus dibeakeun ku sorangan deui. Nu burung sugan. Wah, dan. Jo, Hah? gelasna. Udah minta? Duitna. Kalian geus ku sinu. Mang cash na dibayar nogi geus beres ngopi na geus beak duitan can. Oh, ada sinu mah geus balik. Suat geus dibayar ku sinu. Can da duitna nyaho yang dibayar ku Mang Barnet. Pan urang mah duit oge tadi geuning rek nganyuk teh diberean ku maneh. Engke we sinu datang ka dieu. Tagi ku maneh nya. Balik si sarna mah kopina beak ku sorangan, aing katempuhan kudu mayar. Uang kita boga uang. Medego. Sama tuh balik kopi suat aing geus dibayar, encan cek si Jog bieu kana lagi. Poho. Kopina beak ku sorangan, aya sia naon-naon mah taneuh. Apaan cek maek tadi cenah ku nyicil saeutik pan urang mah taneunna can boga, matak meuli heula sakieu. Keunyeun imah teh. Jadi itu nyicil meuli taneuh saenar jang nyeun imah. Oh, da can boga meureunna taneunna matak nyicil heula taneunna. Wah edan.